Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng petepang dangu deui sareng aki di acara dongeng Sunda ti Kandaga kidagar spesial. Urang ngeureuyeun pamirsa raskeun hancan nu katunda nyaeta lampahan Arya Edan si Jawara Bedog Malaikat tina lalakon warisan iblis anu nincak bagian ke-78. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan sasarangan sakedap deui tapina sateu acan aki medar dongeng mangga kangge anu nembean manco nembean ngadangkeun ulah asa-asanya di subscribe heula. Ditoya pelebatan loncengna supaya saya notifikasi upami akin teraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge nge-share dongeng-dongeng akinya boh ka grup WA, Facebook, Instagram, Telegram sareng sajabina deui. Mugi sadayana pamirsa aya dina panangtayungan Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai oge dikiatkeun nggoning ngalaksanakeun ibadah saumna. Sabada senyang kolongan waktos mangga urang amparkeun deui we nya samak kabuitanana par samakna sor atuh awug sareng kolak channel kolak cauna pamirsa kenging meser ti bisarwiti nya mangga kaparayun sadayana prung Wut dua gelombang angin tenggelan jarak jauh ngadius tarik nu hiji ngarah ka malaikat liang lahat nu hijina ngarah ka Ratu Pangirut sedengkeun Jawara Bedog Malaikat anu geus curiga sawaktu Gumara ngangkat leungeun ka tuhuna gancang ngalepas tenggelan panglebur jagat sawaktu Gumara ngagentakeun leungeunna ka arah Ratu Pangirut. Parasat sinar koneng panas ngabarasat mapas jalur tenggelan Talaga Surya anu meh keuna ka Ratu Pangirut. Duar bledug. Sorang ngabledug kadenge tarik sewaktu tenggelan Talaga Surya milikna malaikat liang lahat dihantem ku sinar koneng tenggelan panglebur jagat bogana Arya Edan. Saharita Ratu Pangirut meceleng tuluy ngagedebut labu di luhur amparan keusik sanajan nyawana salamet tapi awakna tetep kahebos ku bentrokan dua tenggelan sakti. Ratu Pangirut katempo ngutahkeun getih lalambaran sedengkeun Gumara gancang ngagejlengjingkan gelombang angin anu ngarah ka arah dirina panonna neuteuf seukeut ka Arya sabab apal saha anu ngaleupas sinar koneng anu ngagagalkeun tenggelan Talaga Surya milikna. Raden Mas handap bumi gancang ngolebat ke arah Ratu Pangirut. Ampura Incu Pangeran, cek Raden Mas handap bumi nurutan Incu Dewa nyebut Incu Pangeran ke Gumara. Kula apa tenggelan anjeun hebat, tapi kula mah lain rek milu campur. Dan saukur hayang nyalametkeun calana kula. Malaikat liang lahat teu madulian ke Raden Mas handap bumi. Sabab perhatianana manco ka Arya Edan. Raden Mas handap bumi gancang ngalepaskeun calana hideungna anu ngabeungkeut dua leungeunna Ratu Pangirut tapi usahana henteu hasil. Raden Mas handap bumi teh tuluy ngalieuk malik ka arah Dewa Orok jeung Incu Dewa. Diantara anjeun duaan tulung ngilaan yo ieu talikung teh
Incu dewa atau gancang ngalaan tungtung bajuna anu ditalikeun. Bareng jeung eta talikung kana leungeun Ratu Pangirut langsung ngenoran. Raden Mas handap bumi gancang ngalaan celanana. Saterusna culang cileung kawas nu bingung. Dah dipake bae di dieu kitu. Ieu calana teh. Atuh manya hareupeun awewe. Raden Mas handap bumi gancang nyampaikeun calanana kana beheungna tuluy gancang ngolebat deui ka sisieun Raden Mas luhur langit. Bareng jeung eta malaikat liang lahat katempo ngagentakeun dua leungeunna ka arah Jawara Bedog malaikat. Cahaya cang yen silo sakabeh panon disusul dua gelombang tarik ngampar narajang ka arah Arya Edan. Sanggeusna narajang ka Arya Gumara teh ngangkat di leungeunna tuluy digentakeun ayeuna maka arah dua aki-aki beungeut mehong anu keur diuk sila. Cahaya cang ngaburisat deui disusul ku gelombang panas tarik tenggelan Talaga Surya. Raden Mas handap bumi jeung Raden Mas luhur langit ngaranjuk gancang duanana ngalabuhkeun badan narata jeung taneuh. Bari langsung ngadorongkeun dampal leungeunna sewang-sewangan. Hiuk-hiuk put-put. Dua gelombang tenggelan tanaga cero ngadius nyusur amparan keusik. Mapak datangna tenggelan Talaga Surya. Arya teu wani gagabah manehna apal tenggelan Talaga Surya milikna malaikat liang lahat anu kiwari geus jauh ningkat dibandingkeun tenggelan Talaga Surya anu baheula. Ku kituna Arya langsung ngalirkeun saparo tenaga jerona kana dua leungeunna tuluy digentakeun ka hareup parasat. Sinar koneng silo tenggelan panglubur jagat teh ngabarasat deui dibarengan ku ngamparna hawa anu kacida panasna. Kadenge tilu sorang ngabledug tarik di eta patempatan. Cai kedung ngagalombang sabagian bibir kedung longsor saharita. Kekebul campur jeung keusik mawur moekan eta tempat. Arya kaseret mundur opat lengkah beungeutna langsung pias awakna ngageter. Sedengkeun dua aki-aki beungeut mehong gugulitikan dina keusik. Tuluy nangkarak bengkang napasna katempo cenghap-cenghapan. Gumara katempo dadalig degan tapi tuluy bisa ngawasa deui kana dirina. Manehna nangtung ajeg beureun lak cangkeng panonna leuteub. Akiler ka Arya sarta dua aki-aki beungeut mehong anu harita nguniang hudang. Arya kadenge ngagagak seuri. Jawara Bedog malaikat. Purnama ieu bakal jadi saksi lamun malaikat liang lahat pantas jadi raja dunia pasilatan. Tapi kaulah raja dunia pasilatan anu bisa diajak damai. Nyawa anjeun dibere ampun ku kaula. Kumara ngarandag heula nyaritana tapi teu lila nuluykeun ucapanana deui. Tapi pasrahkeun heula dua kitab nu aya di anjeun sarta bedaug butut anjeun. Jawara Bedog malaikat kadenge seuri. Purnama kedung ombo ieu oge bakal jadi saksi lamun anjeun ukur tukang ngimpi. Tukang ngalamun. Leuwih hadege golerkeun kitab nu aya di anjeun. Anu aya di sajeroeun baju anjeun eta, tuluy anjeun meunang ini ti dieu. Malaikat liang lahat beugit tarik seurina. Nyatana anjeun jalma sarakah. Sakitu geus boga dua kitab masih keneh hayang kitab bogana batur. Kaula geus mere ampun pikeun nyawa anjeun tapi jalma sarakah kawas anjeun mah teu pantas dibere ampun. Ampunan di kaula dirubah ku kaula jadi parentah. Kawas parentah nu aya dina liang lahat. Sabenerna babari pikeun leungeun kaula nyambut salamar nyawa anjeun eta. Tapi kaula hayang anjeun nyambut nyawa anjeun ku leungeun anjeun sorangan. Hayo lakukeun ayeuna. Maniasa ku ngeunah nyarita teh nya. Anjeun geus ngaku minangka raja di raja dunia pasilatan. Aneh lamun anjeun sieun pikeun nyabut nyawa kuring ku leungeun anjeun sorangan. Boa-boa ucapan anjeun ngan saukur pikeun nyimutan ka sieun anjeun. Walon Arya na malang.
Kitab hideung teh rajana para kitab. Kitab nu paling sakti. Pikeun malaikat liang lahat aya anu kudu disieunkeun leungeun kaula boga kekuatan. Kuring hayang nyaho. Tapi di mana kekuatan leungeun anjeun teh? Kumara kekerot tuluy ngolebat maju narajang karah Arya dua peureup ngadius tarik karah dada kenca katuhuna jawara bedog malaikat. Hiu hiu wut wut. Arya seutik ge dengan rasa gimir sanajan apal kakuatan tenaga jero musuhna eta geus jauh ningkat dibandingkeun sawaktu bentrok di Pulau Biru. Gancang Arya ngawangun jurus nu owah ngagebah laleur dua leungeunna kebat kebut ka kenca jeung ka katuhu. Angin kebutan leungeun Arya nyieun dua leungeunna Gumara ngoleweng ka kenca jeung ka katuhu. Sawaktu dua leungeun Gumara nyingrai ka tembong dadana lowong, Arya atuh gancang nejehkeun suku katuhuna dina gerakan nu awah najong tolomong hiuk cedak dayagdag. Malaikat liang lahat teh ngadayagdag tapi teu nepi rubuh. Arya gancang nyusul tepus tenggelan malang putung ngadius tarik bangbaraan ka arah beungeutna malaikat liang lahat. Tapi samemeh peureup Arya ngakejerot ninggang kana beungeutna Gumara. Gumara teh gancang nahan peureup Arya ku dampal leungeun kencana anu diangkat meber di hareupeun beungeutna hiuk plak sewu. Kiwari peureup katuhuna Gumara anu malas narajang ka Arya ngirimkeun tenggelan ngarangkah karang andalanana. Arya angkat leungeun kencana peureup diayunkeun pikeun mapag peureup Gumara hiuk keduk. Dua peureup diadu teuas. Arya mundur dua lengkah sedangkeun Gumara mundur salengkah. Yot! Gumara alirkeun tenaga jero kana dua leungeunna tuluy manehna ngolebat maju dua peureup ngadius tarik. Arya angkat dua leungeunna deui hiuk-hiuk tenggelan kawah ciremai dipetakeun angin panas nabak miheulaan kaluar tina peureupeuna Arya. Duguk buar. Burinyai. Bentrokan dua pasang peureup anu masing-masing dieusi ku kakuatan tenaga jero rongkah teh nimbulkeun sorang ngabledug tarik sarta ngaburinyaina sinar beureup. Arya jeung Gumara bareng kadorong mundur. Arya ngarasakeun dua leungeunna karasa nyeri jeung linu barang diilikan ku Arya leungeunna teh lecet semu beureup. Kakuatan nana bener-bener geus ningkat jauh kiwari. Aing kudu leuwih hati-hati dina nyang hareupanana. Gerentos Arya ngabatin bari tuluy ngalirkeun hawa murni kana dua leungeunna. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Anu palai ngagaleuh buku-buku dongeng Sunda iket Sunda tenapi barang-barang sanesna mangga tiasa ngalangkuan seratan produk nu aya dina pojok handap ieu video. Atanapi ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Tos lebet ka Shopee nama pamirsa sadayana tiasa balanja tanapi ngagaleuh naon bae oge. Balanja ngalangkungan link atanapi produk nu aya dina dongeng aki ieu mangrupikeun tawis ngiring ngarojong kana padaran dongeng Sunda di Kandaga Kidaga Spesial. Hatur nuhun kana perhatosanna pamirsa, urang keur ieu deui we nya dongengna. Prung Di pentaseunana Gumara katempo kekerot amak, dua leungeunna diangkat tuluy digentakeun ka arah Arya. Cahaya cang ngaburinyai disusul ku galombang tarik tenggelan Talaga Surya. Sanggeus ngaleupas tenggelan Talaga Surya, malaikat liang lahat ngagajeleng maju bari leungeunna ngusapan beteungna. Kadenge sorang ngaguruh lalaunan tapi teu katembong jirimna. Tenggelan Talaga Surya kawas anu didorong tarik ku hiji kekuatan rongkah.
Kacepetan jeung kakuatanana jadi leuwih gancang. Arya gancang dorongkeun dua leungeunna. Barasat sinar koneng tenggelan panglebur jagat ngabarasat. Apa lamun aya kakuatan sejen anu narajangkara dirina sanajan jirimna teu katempo. Sanggeus ngalepas tenggelan panglebur jagat, Arya edan teh gancang ngagajeleng mundur tuluy ngagentakeun deui dua leungeunna. Pikeun ngalepas deui tenggelan panglebur jagatna pikeun kadua kali. Galombang tenggelan Talaga Surya milikna Gumara buyar dihantem ku sinar koneng tenggelan panglebur jagat. Tapi sakabeh sinar koneng eta saterusna mah katahan di tengah jalan kawas anu ditemragu hiji kakuatan rongkah anu henteu katempo jirimna. Sinar koneng tenggelan Talaga Surya jadi ngabalik arah narajang ka arah Arya anu bogana. Dibarengan ku sapuan kakuatan aneh tina kitab hideung. Atuh Arya ngaranjug gancang manehna nahan napasna bari ngalirkeun tanaga inti es kana dua leungeunna. Dua dampal leungeunna didorongkeun ka hareup. Hus galombang angin tarik anu tiisna ngaleuwihi es pagulung-gulung ngahadang datangna sinar koneng. Wut bus tes duar. Arya ngagero awakna macleng aya kana dua tumbakna tuluy ngagedebut labuh tarik nangkarak bengkang dina amparan keusi. Kumara kadenge seuring ngagagak. Daya ampun deui pikeun nyawa anjeun jawara budak malaikat. Ayeuna geus wancina anjeun bakal dikirim ka akhirat. Kumara ngusap-ngusap deui kitab hideung nu aya di sajeroeun bajuna. Sorang ngakuruh laun kadenge deui. Daya waktu pikeun Arya hudang bari cengkat Arya teh dorongkeun dua leungeunna. Tina leungeun kencana ting bararasat sinar biru panjang kawas tali. Sedangkeun tina leungeun katuhuna ngabarasat sinar koneng tenggelan panglebur jagatna. Wut parasat tuar peduk jagur. Sinar koneng jeung biru buyar paburisat pararegat. Saterusna awakna Arya kawas anu disapu ku hiji kakuatan rongkah. Arya macang tarik tapi katonggongna nembrag kana hiji batu cadas kalayang. Arya diuk nyarande dina batu. Irung jeung bahamna ngucur getih seger. Dadana karasa kawas remuk, beteungna asa jebol beungeut. Arya pias kacida napasna mani cenghap-cenghapan. Wangkelang tah hukumana. Kakuatan dua kitab anjeun taya hartina dibandingkeun kakuatan kitab hideung kaula. Pileuleyan jawara budak malaikat. Kumara ngusap-ngusap kitab hideung sababaraha kali. Kadenge sorang guru lalaunan patutur-tutur. Arya ngalirkeun sakabeh sesa kakuatan tenaga jerona kana dua leungeunna bari nguniang hudang. Leungeun kencang ngirimkeun tenggelan serat biru, sedangkeun leungeun katuhu anu tilu ramona teh diheuraskeun ngaluarkeun tenggelan sundrik cakra. Tali-tali sinar biru ting bararasat dibarengan ku tilu jalur sinar koneng anu mawa hawa kacida panasna kaluar tina tilu ramona jawara budak malaikat. Wut parasat. Tiara belah kenca kedung putri sinting kadenge ngagorowo. Ka aki-aki beungeut mehong anu harita caricing bae. Anjeun duaan kunaon ngajaradog bae. Bari ngagero kitu dua leungeunna putri sinting didorongkeun. Wut dua gelombang angin tarik ngatius. Rek mapas ka arah kaluarna kakuatan kitab hideung.
Raden Mas handap bumi jeung Raden Mas luhur langit oge teu cicingeun. Kawas anu karek sadar ku gorowokan Putri Sinting Raden Mas handap bumi teh ngadorongkeun dampal leungeun ka tuhuna. Parasat sinar koneng panas ngabarasat tina dampal leungeunna. Tarik naker. Sedangkeun Raden Mas luhur langit gancang nonggongan. Dua leungeunna tuluy diayunkeun. Wus. Kolotrak, dua haseup anu ngawujud kawas roda padati ngagorolong kaluar tina ayunana leungeun Raden Mas luhur langit. Kabeh ngarah ka tengah-tengah jarak antara Arya jeung Gumara. Pikeun mantuan nakis kakuatan kitab hideung anu kaluar ngaruntuy narajangkarah jawara bedog malaikat. Wut barasat wut wus duat peleduk cegur geleger. Wewengkon kedung ombo kawas euneur. Wewengkon kedung ombo euneur kacida kawas anu diamuk kulini badag. Cai kedung teh kawas anu ngagolak sawareh muncrat ka luhur pagalo jeung keusik sarta ka kebun. Sinar biru jeung koneng paburisat ka mamana. Dina kayan kitu hiji bayangan beureum ngalebat datang ka tengah-tengah kalangan. Kolebat jileug celeng. Eta bayangan beureum teh ngadadak kasapu mental di ka tukang tuluy ngedebut labuh di hamparan keusik. Si horeng nu labuh bieu teh saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Ngelek boboko tadi nama jeung nyuhun nyiru dina sirahna tapi kiwari boboko jeung nyiruna mental lepas tina panyakelna. Nangku beri eusina paburisat maruragan. Aduh alah ieu salah waktu aing teh datangna pas pisan bentrokan tanaga jero. Aduh cangkeng ieu misalah siga nama ieu. Bari aduh dagangan ieu paburasut kieu. Mah kapulung ieu mah ieu. Mending dibagikeun we lah sok saha nu palai nyalanakan we nyalira. Aduh ieu cangkeng na nyeri ibina. Rek diurut we Kakang Tajudin heula ka Sumedang. Bohara pamirsa. Kuno Rojalna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana atuh urang cekapkeun heula dongengna nya lalampahan Arya Edan si Jawara Bedog Malaikat dina lakon Warisan Iblis. Bagian ke-78 nya cagah urang teuneun di handeuleum sieum gesan sampureun urang tunda di hanjuang siang gesan laeun urang sampeur deui engke di bagian salajengna. Hatur nuhun ka sadayana parantos satia mancu satia ngadongkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran aki. Satajan aki amit mungkur sakedap ngabsen utos hadir di bagian kamari bagian ke-78 nya. Aya saha we aya Kang Rasim Haji manu ngacungkeun jempol sadang ngintunkeun eceng nu bareureum matur nuhun nya katampi pisan. Kang Amin Aminuddin ti Garutna oge mancos selalu Teteh Nuraini Silvina Dewi ti Palihan Denpasar Bali oge nya atur nuhun ti Balina. Kang Tatang Mustofa ti Kuningan hadir manco mugi damang saurna sadayana amin. Kang Dani Sujata oge hadir. Kang Wawan Setiawan nya ti Uni Emirat Arab oge Kang Ade Sukarna ti Palihan Cicadas Bandung. Teh Rusmiati Neng ti soreangna Kang Henen Philip nya oge manco tras ki terasan Sanjaya ira hari pedar deuna insyaallah kenya antosan heula we nya. Judi ieu diantosan heula naskahna. Kang Wisnu Walyana oge Kang Prabu Arjuna nya. Kang Wisnu ti Palihan Ciroyom. Kang Prabu Arjuna oge nya ti Palihan Banjarna. Bagus Sumantri anu pogot meneko ti Palihan Garut. Aya Teteh Linda Imut nu satia manco nyarengan aki ti Palihan Bandung oge Teteh Tami Malihana teh hilap ti Palihan Ciamisna.
Kang Tajun pijit sauna ye kumaha ye bisa ruwiti ye tipalitak bari dipeuseuh cenah. Kang Setiabudi si Jawara Kopi Sakti anu bari ngobdut ngadanggukeun dongengna ti Tasik oge Teteh Yulina Beliana hatur nuhun. Egi Hasan sauna ti Pamijahan Bogor hadir hatur nuhun Kang Egi. Kang Ode Mulyono ti Cimahi teh Ki Master teh hatur nuhun hadirna oge Kang Asep Suherman nya ti Bekasi. Hatur nuhun pisan pidoana hadir selalu Kang Dedi Juhendi oge ti Garutna Kang Andri ya bos senal ya. Hatur nuhun beri sungar sengirnya duh kumaha Asep aing mah. Kang di kumaha daramang salam baktos kasadayana. Kulawarga anu di Bogorna, di Tasikna, di Bandungna nya kulawargi sadaya Pancomania. Di kum di sakuliah jagat alam dunya. Hatur nuhun. Mugi sadayana barokah rahayu salamet daya kirang naon-naon oge kiat anu ngalaksanakeun ibadah saumna oge kiat dugi ka tamatnya hatur nuhun. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula nya ka anu kapihatur wengi ieu akhirna panginten namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.